najis na eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongkoh 7 kali deui ku najis-najisna. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Najis-najisna eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongkoh 7 kali deui ku najis-najisna. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Najis-najisna eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongkoh 7 kali deui ku najis-najisna. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Najis-najisna eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongkoh 7 kali deui ku najis-najisna. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Najis-najisna eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongkoh 7 kali deui ku najis-najisna. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Najis-najisna eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongkoh 7 kali deui ku najis-najisna. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Najis-najisna eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongkoh 7 kali deui ku najis.